Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu dina pembelajaran basa Sunda. Materi anu bade ku Ibu didugikeun ayeuna nyaeta ngeunaan teks kawih Sunda. Naon ari kawih Sunda teh? Yuk urang bahas sasarengan. Kawih nyaeta lalaguan Sunda bebas anu henteu kauger ku aturan boh laguna boh rumpakana. Contona nyaeta aya lalaguan karya Doel Sumbang, karya Mang Koko, karya Darso, jeung saterusna. Aya oge anu disebut kakawihan. Naon bedana kawih sareng kakawihan? Ari kakawihan mah nyaeta lalaguan barudak anu biasa dilagukeun waktu barudak arulin. Contohna aya sapertos Cingcang Keling, Ayang-ayangan, jeung saterusna. Aya oge anu disebut tembang. Naon tembang teh? Tembang nyaeta lalaguan anu kauger ku guru lagu jeung guru wilangan. Contona nyaeta aya Kinanti, Asmarandana, Balakbak, Sinom, jeung saterusna. Saterasna urang ngabahas jenis kawih. Anu kahiji aya nu disebut kawih buhun atawa kawih Sunda klasik. Nyaeta kawih zaman baheula mangrupakeun lagu nu ngagunakeun 5 nada. Nyaeta da, mi, na, ti, la. Contona aya kawih Sabilulungan, kawih Karatagan Pahlawan, jeung sabagaina. Anu kadua aya kawih Wanda Anyar atawa kawih Sunda modern. Nyaeta kawih dina zaman ayeuna anu mimiti maju atawa berkembang jadi jenis lagu nu ngagunakeun 7 nada. Nyaeta do, re, mi, fa, so, la, si. Contona aya kawih nu judulna Bubuy Bulan, Manuk Dadali, Mojang Priangan, Panon Hideung, jeung sabagena. Lajeng ayeuna kana unsur kawih. Aya nu disebat tema atawa jejer, nyaeta ide atawa judul kawih. Aya rasa, nyaeta perasaan nu nulis rumpaka kawih. Nada nyaeta perasaan nu karasa ku nu ngadangukeun kawih. Amanat nyaeta pesan moral anu aya dina rumpaka kawih. Conto rumpaka kawih Sunda klasik sareng conto rumpaka kawih Sunda modern. Kanggo videona tiasa ku hidep ditinggal langsung dina YouTube.
Materi ngeunaan teks kawi Sunda ku ibu dicekapkeun sakitu bae. Insyaallah urang patepang deui dina kesempatan nu sanes dina materi-materi nu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.